Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rebu-rebu kanikmatan ka urang sadayana. Dugikeun ka wangkid ieu urang sadayana parantos didugikeun yuswa urang ieu di akhir sasi Sya'ban. Insyaallah sababaraha jam deui urang baris mayunan sasih anu teu kinten mulyana, teu kinten agungna nyaeta sasih Ramadan. Aya sababaraha jalmi dina nalika mayunan sasih Ramadan anu kahiji anjeunna ngaraos bingah bade patepangna sinareng sasih Ramadan. Kabingah ieu diungkapkeun ku perasaan anu kerinduan, perasaan sono hoyong engal-engal tepang sinareng sasih anu mulia nyaeta sasih Ramadan. Mugi-mugi sing lebet kana dawuhan Kanjeng Nabi, man pariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Sahajalmina anu hatena bungah ku kadatangan bulan suci Ramadan, mangka diharamkeun jasadna tinu seuneu neraka. Amin ya rabbal alamin. Anu kadua nyaeta jalmi anu ngaraoskeun bade patepang sareng sasih Ramadan, paraosanana teu aya bentena sareng sasih-sasih anu sanesna. Paraosanana biasa-biasa wae. Hal ieu tangtosna hiji karugian keur eta jalmi, sabab anjeunna henteu terangeun elmuna, henteu terangeun kautamaan-kautamaan dina sasih Ramadan. Saurna teh anjeunna nyarios sapertos kieu, kamari puasa ayeuna oge puasa, kamari tarawehan ayeuna oge tarawehan. Nya naon bentenna? Ieu jalmi patepang sareng sasih Ramadan parasaanana acuh. Anu katilu anu langkung awon nyaeta anjeunana patepang sinareng sasih Ramadan aya paraosan bayeungyang, aya ngaraos teu geunah dinu hatena sabab kahoyong hawa nafsuna, tangtosna wae oge baris aya anu ngahalangan. Akhirna anjeunna menggerutu, anjeunna aral subaha sina datangna sasih Ramadan teh. Nauzubillah min dalik. Mugi-mugi urang sadayana sing kalebet kana golongan jalmi-jalmi anu bungah hate urang nalika patepang sinareng sasih Ramadan. Sakadap deui puasa, buru-buru kami toha, nyandak kopi sareng gula, tambah roti jeung mantega. Rupa-rupa polah jalma mun panggih reujeng puasa, komodina waktu buka sagala diaya-aya, sagala diaya-aya. Kolak cau, es kalapa, goreng tahu, bala-bala, karoket ge kudu aya, saos sambel jangan lupa. Dengan sangu sajabana menipinu dina meja, dikatuhu nepi ka kenca di dahar taya nu nyesa. Kolot budak henteu beda palebah buka puasa, salat maghrib ukur sesa, taraweh mah teu kaduga. Nauzubillahi min dalik. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayo kantun sababaraha jam deui urang sadayana tepang sinareng sasih Ramadan, sasih anu mulia. Persiapan naon anu ku urang kedah dipidamel di akhir-akhir sasi Sa'ban ieu teh.
kirang langkung ayat 3 persiapan kanggo mayunan sasih Ramadan anu kahiji nyaeta persiapan doa. Terus ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala jalaran sok sanos kantun sababaraha jam deui tepi kana sasih Ramadan nanging teu aya jaminan umur urang tiasa dugi kana sasih Ramadan. Ieu anu kedah jantan salempang urang sadayana sehingga kasalempang ieu teh ngagantungkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan doa. Para ulama jalmi-jalmi anu saroleh kapungkur entong bujeng-bujeng bade cakat kana sasih Ramadan malih anjeunana genep sasih sate acan patepang sareng sasih Ramadan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala hoyong didugikeun kana sasih Ramadan. Bayangkeun Pak Bu, genep sasih sate acan sumping Ramadan tos tatan-tatan ngadoa hoyong didugikeun kana sasih Ramadan umurna. Uih hande, yuk nunamina entong riren-riren urang ngadoa manah urang ieu teu kinten berdebar-debar bade mayuna nunamina sasih Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahan abdi sadayana dina sasih Rajab, dina sasih Sya'ban sareng dugikeun umur abdi sadayana kana sasih Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Persiapan anu kaduanya eta anu disebat persiapan ilmu. Ayo menjelang sasih Ramadan anu kantun sababaraha jam deui dugi kana sasih Ramadan, persiapkeun ilmu ku urang sadayana. Persiapkeun ilmu ku urang sadayana. Ngaderes nu namina bab puasa, ngaderes nu namina ilmu bab tarawih, ngaderes nu namina ilmu-ilmu anu sanesna. Kumargi nu namina ilmu teu kinten pentingna dina nalika urang beramal. Disebatkeun nu namina para ulama nguningakeun jalmi anu beramal ti didadasaran nu namina ku ilmu luar biasa balukarna. Imam Al-Ghazali dugikeun ka nyarios jalmi anu berilmu nanging henteu beramal saperti jalmi anu gelo. Jalmi anu beramal tetapi teu ngangge ilmu sia-sia. Imam Asy-Syafi'i sinareng Ibnu Ruslan nyarioskeun kulluman bigoiri ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap jalmi anu beramal nanging teu nganggo ilmu mangka amalna teh baris ditolak moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ayo urang murojaah, ayo urang mutolaah, ayo urang ngaderes deui ilmu-ilmu anu khususna patula patali sinareng sasih Ramadan. Urang ngaderes hafalan-hafalan Al-Qur'an. Urang ngaderes naon wae nu ngabatalkeun puasa. Urang ngaderes deui buka deui rukun puasa. Naon deui anu disebat sunah-sunah puasa. Sareng sajabina ti eta persiapan anu kaduanya eta persiapan ilmu. Persiapan anu katilunya eta anu disebat memplanning strategi naon, rencana naon anu baris dipidamel ku urang sadayana mayunan sasih Ramadan. Parantos kasawang saupamina yuswa urang ieu lebet kanu sasih Ramadan, naon anu baris dipidamel? Entong dugikeun ka dugi kana sasih Ramadan, urang punten hulang-hulang henteu puguh naon anu bade dipidamel ku urang. Ayo urang siasati, urang rencanakeun naon anu baris dipidamel ku urang dina sasih Ramadan. Salami sasih Ramadan ti jam ka jam 24 jam sadinten sawengina poe dina bulan Ramadan. Teu kinten mundelna, teu kinten mustajabna nu namina doa, teu kinten utamina eta namina waktos lebar saupamina ku urang henteu dilebetan ku amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun yuswa urang kana sasih Ramadan, maparin kakiatan ka urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa midamel ibadah anu terbaik dina sasih Ramadan ieu. Ibu bapak parantos siap teu acan mayunan sasih Ramadan tahun ieu. Mugi-mugi sadayana panjang umur, sehat wal afiat, dipaparin kakiatan lahir sinareng batin. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kadugikeun
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.